Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahi alim ya Fatahi alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langkung tipayun mangga urang sami-sami sanggakeun puji syukur ka zatillahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Tamina nikmat iman kali Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan sehingga dina anjing anu berbahagia ia orang sadaya tiasa kon polongarium patepung lawung patarema panangan di ieu haflah insyaallah mubarakah dina raraga eta orang alhamdulillah parantos nakseni jadwal pernikahan antawis neng ai sareng cep tatang. Mudah-mudahan dengan orang sadaya di haflah mubarakah sing kenging rahmat sareng ridha Allah subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam pamugi sapa pausna di surah limpahkeun ka baginda alam panutan urang sadaya muktosna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula wargina ka para sahabatna tabiin tabiatna sareng mudah-mudahan ka urang sadaya nu janten umatna pamugi jaga di yaumil akhir kaing syafaatul uzmati mantenna, amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustad, para haji, hormatan simkuring, oge abe khusus pangarsa Bapak Kepala Desa Mekar Mulia Sinarang Jajaran hormatan simkuring, oge aparatur pemerintahan di Desa Langsep adawi Pak Lurah sareng Pak RW anu sami simkuring dipeh hormat, oge keluarga besar Bapak Econ kali Bapak Casmad anu sami simkuring dipeh hormat, mudah-mudahan sadaya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sepuh hadirin sadaya atau manawi hapunten simkuring adeg kalayan cumarios nyata baris ngajejeran ieu acara dupi acara anu baris kapidangkeun. Anu kahiji nyata bubuka, anu kadua nyata laporan ti atas nami duta panglawung atanapi penjemput calon panganten pameget. Anu salajengna nyata kedalisan penyerahan ti atas nami sepuhna panganten pameget. Anu salajengna kedalisan panampian ti atas nami sepuhna panganten istri. Anu salajengna nyata penyerahan secara simbolis cenderamata. Anu salajengna manawi ditutup ku doa. Mangga sapersen yang kolong kana waktu seorang sami-sami dikai acara ku ausan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna nyata laporan ti atas nami duta panglawung atanapi penjemput calon panganten pameget. Anu dina ayeuna baris digegeun nyata ku pangarsa kasih pem nyata Bapak Redi, mangga waktu sinarang tempat disagikeun.